Ngging hilap subscribe terus nyalakan lonceng notifikasinya. Iya nyeri. Ambui, ambui, dadah teuing anaki, sarole garaga karasep, aya beja, dugi ka pajajaran, di lapangan Sukadana. Kempel para pemuda yang sangat Pancasialis. Weh nama ayahku agreng, ayahku hebat. Sono adri reus ningalina. Loreng, loreng, sejatining loreng, bangga yang kucung putih di Pajajaran kesia-sia datang ke dia. Di Panjalu, di Garut, di Kawali, di Ciamis, di mana deui itu? Di Pamarinsan, di Panumbuangan, di Cidolong, di Lampok, katingali itu calon pemimpin Lampok, Cinta Ratu. Di Banjar mana anu garaga, Cisaga mana, Sadananya mana, Cijengjing mana, Jungkasari mana, Panjalu, Sukadana mana, kupikir anaki cucu sadayana hidup mah pengalaman hirup jika pula baheula anaki boro-boro kawrat baju loreng ngerekel harape mahal seserian bebas kemana-mana ujung baheula mah estuning ya di Sukadana teh leuweung aheng eueuh lampu eueuh listrik punten nyeungeut obor moal katempo beungeut sing alajri sing salumpur anaki pemasing akur jeung dulur bejana zaman ayeuna mah loba pisan perkumpulan pemuda-pemuda leres ngan tetep katingali ku eyang mah anu paling moncorong teh naon cenah cik 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 ditaros ku eyang pemuda Pancasila tukening leres kompak hempak merbayaksa aduh reus sok emut baheula eyang kuncung putih keur make baju SMA lewat ka lembur situ ningali pun Rama Elvis Presley itu teh hiji-hijina jalmi nu kasep teu beak-beak pun bapak Johnny Wilujeng Sonten sehat berkah kanggo papap dan reng-rengan dugikeun salambak
maos kanggo keluarga rai-rai sadayana reus ieu karasep eyang teh lain kesibu di pajajaran teh ayeuna teh keur loba penjahat tah halus sakapeung mah ayang teh hayang minta bantuan ke pemuda Pancasila pangamankeun pajajaran. Aduh ayana di pajajaran Raka di pajajaran teh loba penjahat salah sahijina Abuk Marugul. Ternyata eyang datang ke dia di Sukadana juga ada limbaeud. Mana limbaeud? Oh iya, cik ka dia. cik apa yuk Limbaeud can kaciri limbadna lamun can dibuktikan pangapisana. Tepuk tangan dulu buat sedulur sadayana. Saleresna eyang kuncung putih mah bangga di Ciilat di kampung jauh di kota aya limbaeud kawe hiji betul cing ayeuna orang buktikan nah sakti atawa henteu mangga cing ieu urang buktikeun hapunten sanes bade adiguna nempongkeun kasaktian ari sakti malangkung sakti nu loreng. Inilah limbaeud yang lahir di Ciilat cik urang buktikeun mana coba bukakeun bajuna cing buktikeun mana tojos sudah limbaeud teh jarang dibawa ke dokter gigi merenya cabut teh huntuna ku aing mah palsu. Ini limbaeud cik urang buktikeun pasihan tepuk tangan kanu palsu mah mana urang jampean di ketepihan siang ngomong tuh alutnya naman no kasih no ulah hanya hai ulah tadi kemado hai tadi tojol tau dogu pola yang itu tamoy dagu lalaya sidige janga itu tu sepangan dan tanya wasina takanga wal alat tadi ilibadul atasya cik merah tepuk tangan ame atoheun lemah mana deui cik mana gini jika limbat bangga yang kuncung putih teh di Ciilat di Sukadana sagala ayah nu loreng karasep loba limbah oh haturan ketua PAC Sukadana Pak Asep limbah asli cik tepuk tangan sekali deui mana deui cik saha nu bade nontos tepuk tangan sekali deui sok Pancasila sih kadek-kadek kasep mbak Bang Jepri titi saga ya titi saga ya
asli di Ciilat ya limbaheun kawe. Pancasila. Pancasila. Pada aya nu langkung hebat mau teu? Cing barudak anu gagah berani mah nu kitu mah cemen pacarkeun teh hayang ningali nu langkung sadis. Sadis Tisa adalah sahabat, dis adalah disko, sahabat di disko. Bodoh amat. Mana cik tepuk tangan pacarkeun teh bisa nocoskeun bedog ka beheung pade ditaronton gitu. Pancasila abadi, abadi. Pancasila naon dangdut heula. Dangdut dulu katanya. Sok Kapun